Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampurasun kumaha kabarna dinten ayeuna, mudah-mudahan orang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat jeung aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dinten ayeuna orang diajar materi kalimah alasan. Kalimah alasan nyaeta kalimah anu nanyakeun sebab atawa masalah anu aya dina carita. Kalimat alasan adalah kalimat yang menyatakan atau menanyakan sebab atau masalah yang ada di dalam cerita. Ciri-cirina ditandaan ku kata sambung ku margi. Ciri-cirinya ditandai oleh kata sambung ku margi yang artinya karena atau dikarenakan. Contoh, teacher punya contoh 1. Andi kaberangan sakola. Andi terlambat ke sekolah. Anu B, Andi imahna jauh. Tah dua kalimat ieu tiasa disusun jadi kalimat alasan. Ku cara tingali teacher. Kalimat alasana Andi kaberangan ka sakola ku margi imahna jauh. Andi terlambat ke sekolah karena rumahnya jauh. Aya kecap sambung ku margi. 2 kalimat tadi disambung ku kecap ku margi. Tah jadi kalimat alasan. Contoh nu kadua. Punten rapot Ali alus. Nilai rapot Ali bagus. Anu bena Ali getol diajar. Nilai rapot Ali bagus. Ali getol belajar. Ali rajin belajar. 2 kalimat eta orang susun jadi kalimah alasan. Punten rapot Ali alus, ku margi getol diajar. Nilai rapot Ali bagus dikarenakan rajin belajar. Bisa gampang, intinya 2 kalimat disambung oleh kata ku margi. Kalimat yang pertama langsung sambung dengan kata ku margi. Boleh nggak subjeknya diulangi? Boleh. Boleh nggak subjek yang ada di dalam kalimat kedua nggak usah diulangi? Boleh. Intinya ada kata sambung ku margi yang artinya karena atau dikarenakan. Tiasanya insya Allah hidup sedana tiasa. Tah teacher pasihan pancen aya 5 nomor. Hiji nomor aya 2 kalimah ku hidup disusun jadi kalimah alasan. Tos tiasa carana kumaha tingali ka slide anu satu acana ya. Tah cukup materi dinten ayeuna, mudah-mudahan tiasa sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kana perhatosanana.